jadi ciri tempat pembalikan. Aduh, di jati gede alam indah pawanangan lembur kuring palingan. Aduh, di jati gede lembur kuring palingan yang ukur tinggal lamun wayahna urang paturai korban demi pangwangan. Kamu langkang di lamunan nyawan lembur sorangan. Dari pangwangan ninggalkan lembur sorangan. Dari pangwangan ninggalkan lembur sorangan. Azam Entertainment. Mangasanggeus lawas ka Sumedang Inteungan kota nu dipikamelang daya paninengan urang. Gini ayeuna sahan urang mikaman Sumedang ditungtung zaman ulah sinang ngerangan yakin urang di Sumedang waktu napa bakti diri nitipkeun mangka hade jati kasili ku inti kiwani kota Sumedang kuku paingan tik babakti ulah lali pangbalikan Sumedang kota kamelang. Gini ayeuna sahan urang mikaman Sumedang ditungtung zaman ulah sinang ngerangan yakin urang di Sumedang waktu napa bakti diri nitipkeun mangka hade jati kasili ku inti kiwani kota Sumedang kuku paingan tik babakti ulah lali pangbalikan
sesajen rerendengan dunia asa nuduaan. Lamun keur nyawang bentang nu kabayang imut akan na atuh duka kumaha imut ukur kasalira. Lamun keur ningal bulan
harita wanci sarepna hawar-hawar aya sora semunu ngahudang rasa ngalilirkeun pipikiran hati kacidak nalangsa cimata nibunan kamu naonu geus karandapan nunggu diri kasangaran timun sarepna nitenan kapeuring hati ngantengan perasaan keur nandang tunggara batin kasiksa talangsa tayakeun data leungikeun udagan duka ka mana leosa timun sarepna nitenan kapeuring hati ngantengan perasaan keur nandang tunggara batin kasiksa talangsa tayakeun data leungikeun udagan duka ka mana leosa harita wanci sarepna hawar-hawar aya sora semunu ngahudang rasa ngalilirkeun di pikiran hati kacidak nalangsa cimata ngibunan kamu naonu geus karandapan nunggu diri kasangaran timun sarepna nitenan kapeuring hati ngantengan perasaan keur nandang tunggara batin kasiksa nalangsa tayakeun data leungikeun udagan duka ka mana leosna timun sarepna nitenan kapeuring hati ngantengan perasaan keur nandang tunggara batin kasiksa nalangsa tayakeun data leungikeun udagan duka ka mana leosna timun sarepna nitenan kapeuring hati ngantengan perasaan keur nandang tunggara batin kasiksa nalangsa tayakeun data leungikeun udagan duka ka mana leosna timun sarepna nitenan kapeuring hati ngantengan perasaan keur nandang tunggara
najan urang kantos hirup sasarengan teu aya kasaluyuan seueur pisan pancen kadang nalangsa wiyos
silih kupang wangunan. Raja tempat keindahan, lembut tempat gemetar, ci surat waduk
nitipkeun mangka hade jati kasili ku inti kiwani kota Sumedang kuku paingan tik babati ulah lali pangbalikan Sumedang kota kamu. Sumedang ditungtung zaman ulah sinang ngerangan yakin urang di Sumedang waktu naba bakti nitipkeun mangka hade jati kasili ku inti kiwani kota Sumedang kuku paingan tik babati ulah lali pangbalikan Sumedang kota kamu ulah lali pangbalikan
harita wanci sarepna hawar-hawar aya sora semunu ngahudang rasa ngalirkeun pipikiran hati kacida nalangsa cimata nibunan kamu naonu geus karandapan nunggu diri kasangaran timbun sareupna nitenan kapeuring hati ngantengan perasaan keur mandang tunggara batin kasiksa talangsa tayakeun data leungiteun uragan duka ka manayosa timbun sareupna nitenan kapeuring hati ngantengan perasaan keur mandang tunggara batin kasiksa talangsa tayakeun data leungiteun uragan duka ka manayosa
kudu baturai jindul murun indah lemah cai pengharapan roba kasih ku pangwangunan. Mapais almu indah jadi ciri tempat pembalikan. Aduh, desa gede alam indah pawanangan lembur kuring paningan. Aduh, desa gede kuring pangantikan yang ukur tinggal lamunan wayahna urang paturai korban demi pangwangunan. Kamu lawan kandung lamunan unyawan lembur sorangan. Mapais almu indah jadi ciri tempat pembalikan. Aduh, desa gede alam indah pawanangan lembur kuring paningan. Aduh, desa gede lembur kuring pangantikan yang ukur tinggal lamunan wayahna urang paturai korban demi pangwangunan. Kamu lawan kandung lamunan unyawan lembur sorangan.
Supai ngantik babakti ulah lali pangbalikan sumedang kota kamangan dini ayeuna sahanurek mikaman sumedang ditungtung zaman ulah sinang ngerangan yakin orang disumedang waktu naba bakti diri nitipkeun mangka hade jati kasih